Bi ai si Ipi ka mana? Tuan Putri gara-gara kudang molor jam sakieu. Adi siapa ku aing ditangolakeun mie, lapar aingnya. Wah naon nyatu oge heran aing. Alah. Cek batur mah kuring teh budak jalanan. Ipi padahal mah tuh ngolahkeun mihna dina kompor we atuh. Pan ulahun ku bibi. Di atuh ku teteh we diolahkeunna. Ipi, diuk Nante? diuk. Ipi kudu meri hirup teh kieu geuning rasana hirup numpang mah. Heueuh teh lamun aya kene umi jeung bapa mah da hirup arurang moal kieu. Sabar we ayeuna mah da kumaha deui atuh. Ieu mah ngolahkeun emeh teh maniku lila. Keburu modal mere aing teh. Lapar. Bi pan ieu suluhna pan bararaseuh geuning. Poekeun atuh panas kieu oge. Naon teh meuni kudu bejaan we nya. Buru aing teh geus lapar ieu teh nanaon wae si teh tadi teh ngan carurhat we meureunan nya. Iya bi ieu geus asak ieu kadang. Iya bi mihna Astagfirullahaladzim ini bekah kieu ieu mie aing. wajar we atuh bi suluhna pan geuning bararaseuh. Mantap cek aing oge lamun geus panas poekeun eta suluh teh we garing. Alolol emang. Astagfirullahaladzim. Oh rasaan ieu meh. Bi ieu poho deui bumbuna. Astagfirullahaladzim poho maaf bi. Astagfirullahaladzim. Maaf bi. Astagfirullahaladzim. Aing teh modar iki mah ngabati ngarusia teh. Iya bi mie teh geus dibumbuan euna mah. Si marek ieu we man ka aing teh. Ngolahkeun mie ge meuni teh becus nanaon teh. Bi Ipi hayang. Astagfirullahaladzim sia teh. Aing teh kerak nyatu. Sia mah ya bagi duit we ya. Wah hayang teh mie bari berkah oge sia. Sabar nya Pi.